Asep sia. Aing disebut ganteng. Aduh, asa beda poe ayeuna mah. Laluseuh. Padahal aing tadi teu barang kau. Kur manggul pare doang 15 karung. Aduh, ripu bang udah rada ngaprak ieu mah. Ulin aing ka itu tuh buaya budak. Ngelejok heula aing sana tadi aing suku jaket tuh deui. Buah ayeuna ya. Jadah doang kunci motor pengen gawekeun. Aduh, aing kolotor we. Motor atah. Iya. Aing make heula cenah da ganteng. Mungkin main ganteng ya. Enak aing ah. Kudeung motor aya bensinan. Eueuh. Jeung heula. Babe eueuhan. Kunci motor aing ka mana? Aing tadi ka mana? Aing tadi ngagar pan di dieu. Aing nangan kurang kuriling orang ayeuna beuheung. Aja dah doang. Berangkat. Oi, naon deh? Pod. Kunaon sia pod? Biasa keur manco. Sia mah pod, ulah manco wae, disikul lantuk. Teu bener sia mah, pan aing lain hayam. Atuh mangkana ulah manco wae pod. Kumaha aing we sia mah Den? Atuh heulah kumaha sia. Heulah kumaha aing. Oh. Ya. Bruh. Neng ulin pod dieu ulah manco wae sia. Ayo wae ka mana ulina? Urang kapilah neon parawan. Ayo dah urang gaskeun. Ayo. Geura naik. Yuk. Mana ibu step nak? Jangan sia. Oh, gini. Di mana di? Iya di hareup. Eta manusia meureun pergi nincak. Di mana sih sebenarnya? Ieu lain. Oh, meureun pod. Ieu lain, ieu mah panungkan alin. Agar naik we lah kage kepanggih. Yuk. Den, kedenden. Non pod, bana muter. Mana bintu ke sia mah? Tadi keur maju tadi muter. Atuh lah keur maju mah pod sia mah bana muter. Oh di. Oh, kerja lain sih ya. Oh. Dekoan siapa simpan lu? Sibar. Berangkat. Sing bener tuh Dan, saya bisa mau motor lain ngerem teh meni dadakan teuing. Aya naon di? Anyel parawan pod. Mana? Itu gedung tubuh bentukan mau ke parawan. Eta parawan di. Bang udah pod parawan coba orang kegerok. Kau. Isya namanya angin lain. Lain namanya sayang. Nyahoing namanya parawan, pajar namanya angin. Sama ya wae parawan ditamai aing mah. Betul lah ditamai mah aja. Ya urang tangkeun pod. Ayo turun sia. Dorong. Segala apa di bensinan gitu. Dorong wae. Ngok. Pod, sia teh lah pod aing rada ngarek deg. Mungah pan aing ngaderek deg. Bruh. Pan aing geus sarua arera. Sama atah pod teh kena wewe era. Sia ge atah. Sia mah kumaha sih?
Nyau. Itu nak bentuk kan aku sudah harus termolot. Oh, ini. Oh, ini bagi aduh, kurang yang anak bola. Modal rahasia. Kuna si budak letik tadi kan hudang. Nyau kade modal. Bah orang gegero. Modal rahasia. Kiamat lain. Banget sia kiamat. Asia tos di mana di Malare nu kieu. Mabok gadung lain sia. Lagu sia. An sia nyebut belegug ka aing. Saya nyebut belegug ka aing. Mending gotong Yuden ah. Ayo ah. Urang teh na kena wewe sia. Ayo deh. Pod mending panggul pod. Ayo deh panggul. Ayo guys kan cicing sia. Pod. Kade manten. Ka mana sih ya? Manten keun deh. Dah sedar teh heula we. Ayo sia sama Wania. Itu lain. Tadi mah hiji sia wis. Lu benar sih. Nya den tadi mah hiji eta. Anakan gitu. Bangun pod. Moloon sia mah aranakan. Laki nage eueuh. Pan sia mah lalaki. Teh akeun buru ka itu tuh aya kau ini mah. Jaga basedak aing letik-letik aing ge. Wanian ka wewen. Emang sia dak aya awewe kelalabu. Batur mah teh angkeun. Sia mah ka nganggu aing keur molor. Bujangan araratah. Coba sia teh akeun buru. Ayo jeung aing. Ayo. Kiu. Apa kejetruk? Babi pod si Darwis kemana namanya? Teunya dan orang-orang ge eleh. Pod salut aing ke si Darwis. Pipi, ayo budak letik. Mana? Itu tuh. Itu mah bocil. Ih, kasep sia. Aing disebut ganteng. Pod, mending urang cicing ulah tidur pokon si Darwis. Orang deui kawan dina yuk, nanti heula. Urang di teu dieu. Aing kemar rejeng lain. Nyamuk. Boleh kenalan enggak? Ya sok atuh bangga. Ngaranna saha? Safira. Itu hiji deui sa ngaranna. Neng sa ngaranna. Ngaranna Empi. Oh, kenalin nama orang Darwis. Ini